Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu teh geningannya dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari nu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejaneraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Emas bagian ke-28 karya Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadinya bari sakantenan ngarencangan anu salalaur nya bala wargi. Janten ieu teh didongengkeun atanapi direkamna teh dina waktu saur tabu setengah 2 tabu setengah 3 nya bala wargi sadayana. Mepende ieu mah nya kumaha atuh salajengna ieu lalakon Saninten Emas mahya nya Ridi Wadarsi teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi ya sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka para wargi sadayana nya kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerona pomo ayeuna mah bari nyiapkeun santap saurna nya. Oge ka bapak-bapak bari nyantai nyikopainya ngabaheuhai bari siap-siap saurna. Oge pokona mah di perjalanannya terus di tempat damel di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur bari nyupiranana di pasar di pabrik di kantor pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran Dongeng Sunda Mang Ian teh janten landong katineng cenah. Sareng kumargi simkuring mada ngadongengna sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor iklannya. Saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring anu memang ieu mah tuning parodi we ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwarinya nu teu usum radio pan kapungkur mah mararanco teh dina radio ngaronyok pada ngadaguannya. Tah tiasa kana nomor dana ka dieu teh sabaraha we sakilasna gitu 2000 we etang-etang wewe parkir gitu nya da pakeur jadi doakeun ku abi sing kasep. Ulah hilap di like di komennya di share sareng ulah di skip iklanna da bageur nya upami teu skip teh berarti nyawer ka abdi. Supados teu kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Emas bagian anu ka-28 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung kamari hanca teh namanya dugikeun ka angkatna Riri Wadarsi nya kaluweung puncak saatosna nyayogikeun liwet cikopi segala rupina kanggo mahaya teh nya. Aduh les jirim Riri Wadarsi teh geus ngaleungit ti dinya. Nuhun geulis katampi pisan pangabaktina ku pun engkang ceuk mahya ngagereneng sorangan. Sami-sami Kang Yaya.
aya nu nembalan tukangeun Mahya barang dilieuk teh tetela enden ruminten. Basa Riri Wadarsih keur nyarita jeung Mahya enden ruminten ngintip tina tukangeun panto. Mahya ukur tungkul atra beungeutna bareube ngemu ka era. Pok deui enden ruminten ngalisan. Tekdah kaget Kang Mahya, sawewengi abdi ngawangkong sareng si Acek Kawi. Edasnya, Riri wage dugikeun ka kekeuhan eta. Mahya teu nemalan, beungeutna mingkin euceuy beureum. Basa mantat geus kadinya deui, enden ruminten nyelang heula ka cai dibarengan ku Nyi Enai. Pon kitu deui Mahya inyana nyelang heula ka tampian rek ngadon bebersih. Dina wanci haneut moyan, Mahya indit deui ka imah Aki Muhdi. Ku kabeneran Aki Muhdi harita mah geus balik, jinisna keur diuk ngabaheuhai di tepas imahna. Basa mireungeuh aya Mahya kadinya, Aki Muhdi ka Cidaatohna. Mahya gasik munjungan ka Aki Muhdi, bari terus bae diuk hareupeun Aki Muhdi. Cagur jang euy, satadina mah Aki teh rek nepungan indung hidup mengke beurang. Maksud teh rek nanyakeun perkara ilaing, tapi berkah ilaing mihulaan manten datang ka dieu. Ceuk Aki Muhdi atra beungeutna biar marah mai. Alhamdulillah Ki, aya hibar pidua. Walon Mahya bari nunda rokoholan luhureun samak. Syukur ari Cagur mah, Aki teh ngarasa bunga. Geus sabaraha poe ilaing aya di lembur teh. Kumaha pagawean teh na geus bebeunangan lega, sabab bagaweannya caran rumah teh pan kalintang banggana apanan. Pokna Aki Muhdi deui tumanya ka Mahya. Dina dinten kamari abdi ka dieu teh samalih mah kantos ngabujengan ka dieu, namung akina teu acan mulih geuningan. Perkawis padamelan mah berkah lancar Ki, sanos teu acan lega oge. Mun Ki pangna abdi nyelang heula wangsul ka dieu teh aya peryogi ka salira Aki. Alhamdulillah kaparengan ayeuna Aki tos mulih deui ka lemur bingbin. Walon Mahya atra ngemu ka bunga. Nyeta Aki teh ini heula ka dayeuh marluyu nepungan adi saguru nyeta si Nyai Sungsang. Aki teh ngarasa mulang ku ayana kajadian Rajapati anu tumiba ka urang lembur. Loba bejana aya jalma anu perlaya ku sabab jajantungna dikorowot. Eta teh minangka ciri nu pasti lamun geus aya jalma anu muhit kana ilmu kasilumanan rahayuning urip. Ari tangara mah pan geus kasaksen ku urang harita geuningan nalika sakadang urai lok-lok nembongan di walungan Cikahuripan. Aki teh babadamian jeung adi guru neangan tarekahan pikeun ngungkulan eta pasualan. Aki teh boga kahariwang jeung kasieun bakal loba jalma anu jadi wadal ilmu kasilumanan rahayuning urip. Aki teh ngarasa bunga jang aya ilaing ka dieu teh. Kitu ceuk Aki Muhdi ngajentrekeun ka Mahya. Kahartos pisan ku abdi Ki, tadi ge abdi tos nyarios. Abdi gaduh perkawis anu bade didugikeun ka salira Aki. Mugia bae Aki tiasa masihan bongbolongan ka abdi. Pokna Mahya bari rengku. Pok bae geura balaka ka Aki. Susugeunaan bae bisa mere wewungan ka ilaing. Ceuk Aki Muhdi daria pisan.
Temicunan waktu deui barabat bae Mahya ngaguar deui lalakona basa keur aya di leuweung puncak kabeh dicaritakeun ku Mahya taya nu kaliwat. Mung sakitu anu tiasa kapedar ku abdi teh Ki, namun ieu perkawis teh nemeh ka aki bade wantun betus teh. Ceuk Mahya mungkas caritaanana. Ngadenge caritaan Mahya sajongjonan ma Aki Muhdi teh ukur ngahuleng tetela muridna teh geus manggihan perkara anu kacida ahengna anu jadi kahelok pikeun Aki Muhdi mah Mahya hirup keneh satu tas ditibanan ku ilmu rahayuning urip anu hartina aya hiji ageman anu kacida linuhungna anu ngancikna diri Mahya. Lamun ngadenge ti batur mah geus tangtu bakal dianggap lahuta eta caritaan teh. Sabab pun guru oge bisa soteh ngelehkeun Raden Songgara lain diadukeun ka wasilaing, tapi dipihulaan ditibanan ku pangawasa Prahasta Sangkala. Jadi kapihulaan nepi ka Raden Songgara nu pahing patina teh. Bingung Aki teh, na pangawasana nahaun anu geus ngancik na awak ilaing teh. Cik, mun bisa mah, Aki hayang numpo kana eta pangawasa teh. Pokna Aki Muhdi ngerasa kaget ngadenge caritaan Mahya teh. Hapunten Aki, pangawasa Ramat Mas teu tiasa kitu bae ku abdi digunakeun, margi kalintang aheng napanan. Sokan tenan upami dicobian di dieu mah. Abdi tu wantun pisan, namun abdi tiasa nyobian ilmu pangawasa anu sanesna. Walon Mahya mere iber ka Aki Muhdi. Na aya sababaraha hiji pangawasa anu nganci kana diri ilaing teh sarjang. Aki mah asa buki baluwung ieu teh. Ceuk Aki Muhdi beuki bingung we. Duh Kaki, abdi ge bingung ieu teh manawi. Walon Mahya bari garo-garo teu ateul. Samemeh Aki Muhdi nyarita deui, Mahya geus nangtung baringan sacorelat luncat ti tepas. Corelat jeung kalayang. Awak Mahya geus ngalayang meh sajajar jeung suhunan imah. Aki Muhdi teu sirikna ngakurubug atuh awahing kureuwas, panuna buncelik melotot ka Mahya anu keur ngangkang saluhureun imah. Lalaunan awak Mahya turun, celek nincak deui kana lemah. Mahya gancang unggah deui ka tepas imah Aki Muhdi. Aki Muhdi nepi ka gigisi kana panona, asa teu percaya kana panenjona. Astagfirullah, na ilmuna nahaon eta teh sarjang. Saumur hirup kakarek ayeuna bisa nempo aya jalma bisa hiber. Pokna Aki Muhdi bari ngusapan sirahna. Muhun nya Taki, abdi ge kalintang bingung na ieu ge manawi. Teu acan uninga kana ieu pangawasa teh. Walon Mahya teu bisa ngajentrekeun ka Aki Muhdi lantaran manehna ge teu apaleun. Aki Muhdi ukur ngahla narik napas panjang banget ku bingung ningali ahengna pangawasa Mahya. Pok bae Aki Muhdi ngawakca, palang siang ilmu anu nganci ka ilaing teh ilmu goib atawa ilmu bangsa jin. Lantaran eta ilmu bisa ngancik tanpa karena aya pamulina, bisa kasebut ilmu laduni teh. Lamun ilmu nu aya di manusia geus tangtu miboga syarat anu tangtu sarta kudu ditarekahan. Adi tarekah nama bisa ku tirakat gisat diri atawa ku puasa bari ngadawam ku zikir kalamullah. Di manusia ge aya kasakten siga kitu mah, poh bisa hiber atawa napak sanjang dina cai. Eta ilmu teh ngaranna Saifi Hizbur Yamani, hiji agama anu kacida linuhungna. Tapi pikeun ngagem eta ilmu teh teu sakabeh jalma bisa atawa sanggup ngalakonan pamulina. Kacida banggana teh teu bisa sakahayang urang. Kitu ceuk Aki Muhdi mere wewengan ka Mahya.
Saipi kartos pisan ku abdi ki. Abdi mung tiasa tumampi kana ieu takdir. Pangeran anu ulasna tos masihan kasinugrahaan anu kalintang jembarna. Mugia bae cing janten kasayan khususna kanggo diri abdi, umumna mah aya paedah kangge nu sanes. Ceuk mah ya bari dumareuda. Bunga aku teh jang, ilaing geus dibere kajembaran pangarti ku pangeran. Oh mata kitu ge geus jadi guratan hirup ilaing. Kudu ngalakonan nuluykeun tapak lacak aki guru ilaing Ki Badraseta. Reueus aki teh murid turunan Ki Badraseta bakal makalangan nanjurkeun bebeneran. Panon akimu di kaciri carimas basan kagagas ningali muridna miboga elmu anu kacidali nuhungna. Geus ngaluwihan guruna mah aya teh palawargi nya. Muhun Ki, pamugi bae abdi cing tiasa nyandakna. Sok sanaos abdi ge teu acan uninga bade kumaha kapayuna. Aya deui hiji perkawis anu bade didugikeun ka salira aki teh. Abdi tos dibenum janten pupuh utama para punggawa di Kabupatian Pananjungan. Ieu perkawis teh aya patalina sareng gegedug begal sugandi anu perlaya ku abdi. Eta kajantenan teh janten Rahmat Kamalena. Margi sugandi dikilungan ku pangagung anu sanesna. Kanggo ngajagi aya di kajantenan sanesna, Raden Santika nyerenkeun kalungguhan salaku pupuh punggawa ka abdi Ki. Namung sok sanaos kitu, abdi mah ngahajanya muni we teu geruh kanu sanes. Hapunten nya Ki, poh bilih mah abdi tos kumawantun ieu teh. Ceuk mah ya ngajentrekeun deui ka Aki Muhdi. Aki Muhdi teu nyarita deui. Inyana ngarangkul ka Mahya bari ngagukuk ceurik, pon kitu deui Mahya sarua ngecelakeun Cipanona. Satu tas leler pok bae Aki Muhdi teh cumarita. Tangara basa urang ngusup di walungan Cikahuripan. Kiwari geningan geus ngabukti. Orai lok-lok nembongan alatan ngait kana jojor ilaing. Eta teh siloka. Heula mun diri ilaing teh bakal ngalalakon sarta bakal jeneng pangagung. Leuwihna ti eta ilaing sorangan nu bakal bisa ngungkulan kana pangawasa kasilumanan rahayuning urip. Nuhun Ki Durgali, anjeun geus mere tangara ka murid kuring. Ceuk Aki Muhdi kebeku kabunga. Mahya ukur tungkul ngabandungan caritaan Aki Muhdi. Aki teh banget ku panasaran ieu teh hayang ningali pangawasa ilaing nu sejehna. Oh susuganan bae Aki bisa nyungsi kana eta pangawasa. Ceuk Aki Muhdi deui keukeuh ngarasa panasaran. Mangga Ki, mung wayahna urang kedah lunta kanu tebih, walon Mahya mereka cindekan. Lamun kitu mah, urang kudu lumampah heula meureunnan, deangan tempat anu sakirana meureunna. Ceuk Aki Muhdi bari neuteub ka Mahya. Teu kedah Ki, mangga Aki kaluar heula sakedap. Walon Mahya bari cengkat. Aki Muhdi gancang cengkat laju kaluar ti tepas imahna dituturkeun ku Mahya. Sanggeus aya di buruan, awak Aki Muhdi dicekelan ku Mahya pageuna keraanan. Kap corelat cung kalayang. Wus. Awak Mahya ngalayang hiberna gancang pisan bari nyekelan awak Aki Muhdi.
Aki Muhdi tangka ngaranjug panona buncelik awahing kurewas samemeh sadar kana kaayaan duanana geus aya di pasir Lanjung basa geus nincak deui kana lemah. Aki Muhdi tewasa cumarita. Aki Muhdi ukur ngusapan beungeutna bari istighfar aya kana sababaraha kalina. Urang tos aya di pasir Lanjung ki hanapeun leuweung puncak. Abdi kantos nyobian ieu pangawasa di ieu patempatan. Hapunten ki, wayahna kedah rada anggang ti abdinya pilih kahebosku ieu pangawasa. Ceuk Mahya ngajentrekeun ka Aki Muhdi. Aki Muhdi ukur unggeuk inyana gentak ngajauhan ti Mahya. Mahya gancang ngadeuketan kana tangkal kai anu gede jeung jangkung. Sangeus ditengetan kalawan imeut, Mahya mancegkeun kuda-kudana. Mahya gentak ngaborengkalkeun leungeun katuhuna. Wus! Cahaya emas kaluar tina dampa leungeunna mancur ka luhur langit. Reup! Langit ngadadak angkeub, marengan aya soran ngaguruh di luhur langit. Cahaya emas pating barasat gumulung matak serab. Kolenyai! Cahaya emas teh ngolenyai badi sekilat nojo kana tangkal kai. Samangsa aya cahaya keuna kana tangkal kai, kadenge sorang ngageleger mata katorekan. Aki Muhdi tangka ngajengkang kahebos kurongkahna pangawasa Jalaraksa. Tangkal kai ngadadak leungit lemah nguwag barulah mingkin gede jeung kacida legana. Reuma pasir Lanjung geus salin jinis jadi cungkrang longkewang, jerona moal kurang ti 10 meter. Beungeut Aki Muhdi tangka sepa awakna ngadegdeg badis nu salatri. Mahya gancang nyampeurkeun ka Aki Muhdi anu keur ngajengjen bari ceuleumeut. Hapunten ki, ayeuna mah urang mulih dewe ka bumi supados langkung regreg. Ceuk Mahya baringan sakiliwing atuh mangku awak Aki Muhdi. Jorelak jeung kalayang bus. Jedak! Mahya nabrak tangkal caringin koleang gubrak. Duanana ngajurah roh kana rungkun. Aduh, punten Aki. Kalangkungan teuing tarik teuing hiberna. Aduh, Aki canggeng dugikeun nepikeun ngajeng Aki aduh. Ceuk Aki Muhdi bari kukuliatan. Kocapkeun deui kayaan Den Ruminten di imah nama Entat. Den Ruminten keur popolah kadaharan di baturan kunyit naik katut ma Entat. Dupi Kang Mahya angkat ka mana Bu? Enjing kene tos da aya di bumi geningan. Ayeuna tos siang teu acan mulih kene. Pokna Den Ruminten bari jongjon we popola. Tadi mah ngadangu teh bade ka bumina Aki Muhdi Den. Mamanawian sauna teh Aki Muhdi tos mulih deui ka bumina. Rupina Aki Muhdi mah tos mulih Den. Margi pun anak tak acan mulih deui geningan. Walon ma Entat bari ngawadahan kadaharan kana piring. Buah nuju ngadu bakonya. Maksa teh bade dipiwarang ngaleueut ieu teh mung pengharanut kene. Ceuk Den Ruminten bari ngikikik seuri. Ai. Be, ari nyarios teh sok pikaseurieun wae si Den mah. Si Jang Mahya mah upami tos ka bumi Aki Muhdi teh sok ngampleng Den. Kalan-kalan tengah wengi nembe mulih deui ka bumi teh. Pokna ma Entat bari seuri kagugu ku caritaan Den Ruminten. Nyetang tos beta ari ngawangkong sareng aki-aki mah Bu. Margi bari mulungan ilmu apanan. Sabangsaning ilmu pelet, urjit hate. Ngadeau bogoh ku jangjaukan asihan dicabak kurubug teh geningan. Ceuk Den Ruminten bari ngagikik seuri. Ma Entat jeung Nyi Nai sarua ngagikik ngadenge caritaan Den Ruminten teh. Ampun Ian, si Den mah teu waleh pikaseurieun bae nya. Matak nineng upami teu aya teh. Pokna ma Entat bari nyekelan beuteungna anu karasa seueul balas seuri.
Antosan baik 2 tahun deui Bu. Mugia bae abdi sareng si Raden Cangkuri leunga jodoh. Ayeuna mah teu wantun sin aya meong bika ngarontok. Den ruminten ngagikik deui inget kariri Wadarsi. Taluk anden, mama seueur patuangan balas gumujung wae teh. Dulu aya peryogi mah ka Jang Mahya. Saya nama tepangan bae ka bumina Aki Muhdi. Ti dieu mah da caket ukur kahalangan ku sababaraha bumi sareng pakebonan. Ceuk ma entat bari memener sampingna anu ngaleleke. Nuhun Bu, ke sekedap deui sakan tenun abdi ge bade nyana katuangan kanggo Aki Muhdi. Ke dupi Aki Muhdi waosna aya keneh kitu. Bilih bae ngagahel kaleresan pan abdi teh ngabantun sabangsa Ninglonga, Jibe sareng Onol Idun. Ceuk Den ruminten ngareret heula ka ma entat. Ai, kabina-bina teuing si Nen mah. Sanaos ombong ge ari di pasihan longah mah antos neurak atuh Nen. Komo deui dititah nyusu mah. Ma entat ngagikik seuri tangka Ciramayan. Nen ruminten ngawadahan kadaharan aya kana tilu rupana boga maksud rek dibawa ka imah Aki Muhdi. Kacaritakeun deui Mahya jeung Aki Muhdi, duanana geus araya deui di tepas imah Aki Muhdi. Mahya jeung Aki Muhdi keur patingdar kulwe ngahanca seupan sampe. Aki mah moal wara loba tatanya sarjang. Sabah basara luas keneh ieu teh. Jabayu cangkeng ngajengak aduh. Nah tu ngapung teh. Ningali atuh nyaho harupun aya tangkal caringin didupak. Ke lamun geus jejem pipikiran Aki teh rek nyobaan ngimpleng kana pangawasa ilaing. Ceuk Aki Muhdi bari ngarongkong kana rokoholan. Lohong jang oi boga udud walanda geuning. Udud kieu mah ayana di dayeuh apanan. Ceuk Aki Muhdi deui bari alak ili kana rokoholan. Kaleresan aya nu masihan Ki, upami ngahajang ngagaleum mah sasami larianana. Sarengna deui pangaosna awis pisan pan geuningan. Walon Mahya ngajentrekeun. Oh nya eta mahal lantaran dijieuna di Walanda ieu mah. Ceuk Aki Muhdi deui bari nyeungeut ududna. Ayang, ieu mah geuningan tubuh hasopan. Sanes kitu atuh Ki nyeungeutna tibalik. Ki upalingan atuh. Eta mah filterna atuh nu diseungeut teh. Dur tu apa lagi mah atuh da. Biasana kana dun kawung. Sampurasun. Kadeng aya suara awewe uluk salam, tayalian eta teh Den ruminten anu dibarengan ku Nyi Enai. Rampes, meh bareng Mahya jeung Aki Muhdi nembalan bari pating lalieug kanu anyar datang. Nen inten, mangga Nen kalebet. Ceuk Mahya bari diukna gancang pindah. Hatur nuhun Kang Yaya. Haturan Aki. Abdi pun ruminten. Temal Den ruminten bari gasik munjungan ka Aki Muhdi dituturkeun ku Nyi Enai. Ari Aki Muhdi teu lemek ngan panuna tepetot nyidikeun ka Den ruminten kawas nu hayang sidik.
Heuleuh pamirsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya dina ieu lalakon saninten emas ya. Bagian anu ka-28 luar biasanya ieu karya Kang Rompis teh. Dasim kuring ge sami nembean macanya teu kantos dibaca heula nalika didongengkeun teh. Sami-sami urang teh menikmati itu dina pedaran dongeng gitu. Mata kapunten nah senamang ian mangadongengna kitu heuda abdi mah teu kantos maca heula sareng teu terang teh bakal sabaraha episode bakal kumaha carita kapayuna gitu. Janten sami-sami sok kabawa GR gitu nya, sok kabawa baper pan gitu ya. Pokokna mah anu nyawer didoakeun sing berkah tamih-tamih kaberkahan sing dikabul hajatna nya. Ya latiful tufi fi umuri kuliha wal tufi fi manajala waqti hajati wa huwa izazairina ilayya wa man ahsana ilayya wa man ista'ana ilayya innaka ala kulli syai'in qadir. Gusti nu maha lembutnya mugia sing dikarobul hajat-hajatna oge di kaluarkeun tina sagala kabingungna nya. Khususna kanu hadir dina ieu room nya anu balalager anu narulungan ka abdi nya anu nyalawerna pokona namanya pokona mah janten anu hadirna wae didoakeun komo nu nyawer gitu. Jadi teu wilah-wilah sadayana sami gitu ya. Pokona mah urang ngariung di dieu teh pan janten hiji rizkinya kang urang sadayana. Di mana ngariung teh urang mi eling banyak nganjang ka hiji alam alam imajinasi. Dongeng teh alam imajinasi lir ibarat ngimpi gitu. Nganjang gitu. Asa ka dimensi lain gitu, asa urang nu ngalalakonna, asa milu geumbeur, asa milu kumaha gitu nya. Luar biasa. Tu pamugi di pengarangna Kang Rompi sing panjang yuswa sing sehatnya sing jemah rizkina supados lancar dina ngahibur urang sadayana oge sing janten ladang amal seueur pepeling seueur hikmahkeun we urang sumputkeun pan kitu karuhun urang sadayana ge nya sindir sampir silib seloka sandi sasmita. Jadi teu satiap perkara teh ditembrakeun sabeuleuh geunjeurna rahasiana teh disumputkeun dina siloka, disumputkeun dina sandi, dina simbolnya. Tah eta pancaniti teh gitu palawargi sadayana. Saha nu bisa mesekna nyaeta jalmi anu tos sasmita. Jalmi anu sadurung winara. Jadi jalma-jalma anu langsung komen satiap ningali perkara berarti lain sasmita. Jalma-jalma anu sasmita mah dilenyepan heula nya. Di pikiran heula ditimang-timang bener salahna gitu nya aya timbangan ilmu aya timbangan hikmah kahirupan aya urang teu kaop aya nu viral langsung reaksioner langsung komen langsung ngaponis ngahukumannya. Eta teh can sasmita nu kitu teh mata lamun urang hayang ningkat dina darajat kailmuan cara berpikir teh sapertos karuhun urang sindir sampir silib siloka eta nusuk nyamuni dina kahirupan guar maknana guar hikmahna supaya urang jadi hiji jalmi nu sasmita sadurung winara teh ya. Eta teh mun dina dunia pasantren mah ilmu mantek ma'ani bade bayanna gitu ibarat nama ilmu sastrana majas nu kararitu teh ya geuningannya sok diajar geuningannya baheula keur sakola. Cediana gepan harita bahasa Indonesia geuning beunteun 3 ininya. Kedah ieu nafsirkeun kereta api, suara kereta api menjerit membelah langit. Apa artinya Diana? Tamu di usianya. Itu Bu, kereta apinya mungkin kereta api perempuan. Teh jangan majas aya majas personifikasi kan aya majas hiperbola begitu nya aya ironi pajarkeun kareta api awewena cag urang tuna dihanjuang siang urang teu neun dihandeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasambut deui wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.